Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, urang teraskeun ngaos bait alfiyah dina pertemuan ayeuna nyata urang ngabahas bait nu kadua sareng bait nu katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa. Wasta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Musalliyan bari maca sholawat alan nabiyyi ka kanjeng nabi utasane Allah nyaeta kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustafa anu dipilih wa alihi sareng ka keluargana kanjeng nabi Muhammad al mustakmilina anu nyampurnakeun kabeh asy-syarafa kana kamuliaan nyaeta takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu musalliyan alaya, lapad musalliyan jadi hal tina fa'il lapad Ahmad. Hartina muji kaula bari maca sholawat tegesna bari nyuhunkeun rahmat ka Allah, muga-muga rahmat Allah anu dibarengan kalawan ta'dim dilimpahkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu jadi utusan Allah tur anu dipilih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anjeuna sebagai kekasih Allah anu jadi pelantara antara Allah jeung makhlukna. Sareng muga-muga ieu sholawat dilimpahkeun ka keluargina nyaeta para muslimin anu nyampurnakeun keagungan tegesna para muslimin anu beramal soleh menuju keridhaan Allah anu luhur di dunia jeung di akhirat. Wasta'inullaha sareng nyuhunkeun tulung ka Allah fi alfiyah dina ngarang kitab alfiyah maqasidun nahwi maqasidu ari pirang-pirang maksud dina ilmu nahwi an-nahwi dina ilmu nahwu biha dina kitab alfiyah mahwiyah eta dikumpulkeun. Qauluhu wasta'inu al-ayah hartina jeung kaula nyuhunkeun tulung ka Allah dina rangka ngarang alfiyah anu sadayana pasejaan ilmu nahwu dina alfiyah eta dikumpulkeun. Penjelasan nana sab'dana musannif
muji ka Allah tur maca sholawat maka dina ieu bait musannif nyuhunkeun ka Allah hoyong dipaparin kalancaran terbuka dina rangka ngarang alfiyah nyaeta pan ilmu nahwu anu dinadomkeun kalawan bahar rojaz 1000 bait anu kaistimewaan nana alfiyah naon anu dituju ku ilmu nahwu dina kitab alfiyah bakal dikumpulkeun. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.